Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Pahfadha an arba'in ang duro biha ila ghairi muharramin au ila suratin malihatin wala bisyahwati nafsin autang durobiha ila muslimin bi ainil ihtikor au tatlu'a biha ala aibi muslimin etanya. Pahpadha maka kudu ngaraksa anjeun pilamarha kana eta socaan arba'in tina anu opat rupa perkara angtang duro kana ningali anjeun biha kalawan eta ain soca ila ghairi muharramin kana lian anu diharamkeun awila suratin malihatin atawa kana rupa anu alus. Dua tah ningali anu lain anu di kana lian anu diharamkeun atawa rupa anu alus. Wala bisyahwati nafsin jeung teu kalawan syahwat nafsu. Autang doro atawa ningali anjeun biha kalawan eta soca ila muslimin ka jalma Islam bi ainil ihtikori kalawan ningali ngahinakeun. Ningali bari ngahinakeun teh kumaha geuning? Beda lirikannya. Tajam. Lirikanna tajam. Wah, curi. Lirikana tajam. Autatlu'a atawa ningali anjeun biha kalawan eta soca ala aibi muslimin kana kaaiban jalma Islam. Mencrong na teh kitu kana aibna hungkul. Bisaan kitu nya. Mun ditinggal eta aib hungkul. Ta eta nu perlu kudu diraksa ceuk Imam Ghazali kana opat rupa tina soca. Pangesesena nya ngaraksa soca mah aya riwayat ge no. Anu dugikeun eta wali teh nya dicopotkeun socana sabab timbulna emang sumberna ti dinya tina soca tina paningal. Tak kurang kudu mineng istighfaran ulah bosen sabab dosa ge geuning teu bosen. Jah istighfar panon oge ulah bosen. Istighfar ya Allah astagfirullahaladzim sejabdi istighfaran panon. Bukali sugan ya. Sebab tina panon lobananya sumber-sumberna. Wa ammal udunu lanana pon ari cepil pahpada maka kudu ngaraksa anjeun hakana eta cepil an angtusgia tina yen ngaregepkeun anjeun biha kalawan eta cepil ilal bid'ati kana pabid'ahan. Ya bisa diguar bid'ah. Bid'ah sakur perkara anu teu aya ti Kangjeng Nabina. Alhamdulillahirabbil alamin. Awil ghibati atawa kana ngupat, awil pahsi atawa kana omongan goreng, awil khawdi atawa tandang pil batili dina perkara anu batal.
Gitu. Au dzikri musawin nasi atawa nyaritakeun kana kagorengan jalma-jalma. Ngadenge urang dosa ceuli eta. Mantakannya dina zaman anu di zamanan ku urang ayeuna ya, kudu pinter-pinter urang ngaistighfaranana sabab pinter ngindorakan oge nya teu karasa ceuli teh. Fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalamallahi ta'ala wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma maka pastina khuliqat diciptakeun didamel ye cepil ye uzun laka keur anjeun teh litasma'a kana supaya ngadangukeun anjeun biha kalawan eta uzun cepil ya kalamallahi ta'ala kana dauhan Allah ta'ala na Al-Qur'an. Justru nyatakannya kana Al-Qur'an sok rada tunuh panontenya beda. Tamentakan bati meureunnan ceuli urang teh loba dosa lamun ketika urang ngadenge kalam Allah teh ya ngadenge kalam Allah teh lain sumanget si batin teh ngadon nunutan berarti urang di dinya kudu sadar bahwa yen ceuli urang teh loba dosa geuning nya. Wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jeung kana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya pangna diciptakeun ieu ceuli jeung urang teh kuduna mah diresepkeun kana kalam Allah jeung diresepkeun kana kalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata hadis Nabi. Ya lamun ngadenge hadis Nabi teh ngeunah ngadenge kalam Allah teh Al-Qur'an nikmat geus mantap berarti ceuli urang bersih nya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sok beda hawana kan nya ngadenge kalam Al-Qur'an mah kitu nya hawana teh hayang mabur hoream we aya we scroll Al-Qur'an lewat aja kan gitu nya lamun dina HP teh mah aya misalkan di masjid oge nya kan sok aya kalam Allah setel qori gitu nya ayo ngenge headset gitu nya hoream ngadenge Quran teh ngeuning keneh ngadenge artis tak kitu unggul nya dosa gitu nya teu karasa. Nu padahal mah litasma'a biha kalamallah wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam tah ieu teh emang dosa nu teu karasa ungkulnya anu terjadi di urang. Entakan si ceuli oge kudu sering urang ngaistighfaranana kana dosa ceuli anu kadang-kadang urang korupsi kana ceuli teh nya kana kakuduanana dipake teh nya dipake mah kuduna dipake ngadangukeun kalam Allah nyatana Al-Qur'an jeung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata al hadis. Wa hikmata auliyaihi jeung kana hikmatna pirang-pirang walina Allah. Resep teh ngadangukeun kana hikmahna. Hikmahna teh nyata cariosan anu dicarioskeun ku para aulia nya dina kitab-kitabna ya kitab-kitab salafus saleh nya hikmatul aulia itu termasuknya rawi-rawi riwayat manakibnya anu Sunda we nya anu kabisa kurang kaharti nya resep ngadangu hikmah zikrul aulia nya. Jadi nu dicaritakeun ku jelema teh aya artis, aya ulama, aya agama nya jeung sajabana. Tah kitu nya. Sarua kan
ulama atau ajengan tokoh ulama oge tokoh agama oge boga jejaknya, boga jejak rekamna misalkan tah urang teh nya ditelusuri resep ngadangukeun riwayatna. Misalkan teh namanya seorang tokoh anu dimuliakeun ku jelema di hiji kota, guar nanti hikmahna nya tak kudu resep gitu nya hikmah aulia nya da batur ge kan sok resep nyaritakeun misalkan mana hikmah artisna ya public figurna ta public figure urang mah nyata tokoh agama urang di namanya di urang saha ieu nya piraku teu apal acan ka Ahmad Bakri itu bagus Sayyidah Sempur piraku teu apal pisan urang ka Mamajidin Cipulus piraku nah doa pirakuna eta setiap tokohnya anu aya di tempat urang piraku urang teu apal nya tokoh Nusantara tokoh Indonesia dina bab tokoh agamana teh dari hikmah auliyaihi kudu resep ceuli urang ngadengekeun riwayatna jejak rekam langkah hendak sebutkeun Kanjeng Nabi zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus sholihin tatanazzalu rahmah nya urang nyaritakeun para nabi eta sebagian tina ibadah wa zikrus sholihin jeung urang nyaritakeun orang-orang soleh anu deukeut jeung urang eta tatanazzalu rahmah mantak ngadatangkeun rahmat Gusti Allah wa tatawassalu jeung tawassul anjeun bistifadatil ilmi kalawan nyupri kauntungan ilmu biha kalawan eta cepil ilal mulkil mukimi kana karajaan Allah al mukimi anu tetep wan naimi jeung nikmat ad-daimi anu langgeng bi jiwari rabbil alamin dina deukeut ka Allah anu ngurus sakabeh alam. Jadi urang ngalapaidah tina ilmu tina cepil ngadangukeun kana karajaan Allah nya kanikmatan anu dipasihkeun ku Allah nya kersaning Gusti masyaallah nyiptakeun langit nyiptakeun bumi nyiptakeun gunung nyiptakeun panon poe nyiptakeun bulan tak eta teh bistifadatil ilmi nya sina ngadangu cepil urang kana kaagungan anu didamel ku Allah wa naimi daimi jeung nikmat anu langgeng dibere nikmat ku Allah teh kurang teh didutu nya wa amma bi nikmati rabbika fahadis kanikmatan anu dipasihkeun ku Gusti Allah teh kurang dicaritakeun tah laju urang ngadangukeun kana eta caritaan tak kedana mah kitu cepil urang teh fa inna ma khuliqat laqaditasma teh Paida asgoita maka di mana-mana ngaregepkeun anjeun biha kalawan eta cepil ila syai'in kana hiji perkara minal makarihi tina pirang-pirang anu mika ngewaeun tina pirang-pirang anu mika ngewaeun soro maka jadi eta perkara maka nalaka alaika ma anu aya eta perkara kana eta makana anu aya eta perkara teh eta laka mangpaat ka anjeun alaika anu madorot ka anjeun wangqalaba maka balik opo ma perkara kana anu aya naon sababu pauzika sabab kabagjaan anjeun eta sababa hila kika sabab kacilakaan anjeun
Wa hadza jeung ari ieu teh eta ghayatul khusrani pameakan karugian. Tungtungna karugian. Wala tadunnu jeung ulah nyangka anjeun annal isma kana sanyana dosa eta yahtasu tangtu bihi kalawan eta dosa opo alqailu anu ngomong dunal mustami'i henteu jalma anu ngadengikeun. Papil khabari maka diterangkeun dina hadis annal mustami'a bahwasanya nyana jalma anu ngadengekeun eta syarikul qaili ngarejengan kanu anu ngomongna. Kitu nya. Jalma anu ngadengekeun teh eta ngarejengan kana jalma anu ngomongna gitu. Lamun urang ngaregepkeun berarti urang teh resep gitu. Lamun urang teh ngaregepkeun berarti urang teh resep gitu. Mantak dina dina dosa na oge kitu nya jeung dina pahala na oge disaruakeun antara nu ngomong jeung nu ngadangukeunana. Nu ngadangukeunana misalkeunana resep kana nu diomongkeun tah urang berarti meunang pahala. Lamun teh mah nu dicaritakeunana hikmatil aulia. Tawa hadis Nabi atau Al-Qur'an nya. Bisa wae jadi dosa di mana lamun eta nu diomongkeun jeung anu ngadangukeunana gitu nya eusina nyaeta pidorakaeun. Ya gitu. Bisa jadi dosa, bisa jadi pahala tergantung eusina anu diomongkeunana. Di antara nu ngomong jeung anu ngadangukeunana ya eta meunang dosa atau meunang pahala. Wa huwa jeung ari anu ngadangukeun eta ahadul muktabina salah sahijina anu ngupat kabeh. Itu menteh teh mah omongan anu ngupat ya. Jadi nu ngadangukeun ge sami. Wa amalisanu jeung anapun ari lisan. Geus beres berarti nya. Lisanan mimiti panon tadi teh. Terus kedua cepil ayeuna nu katilu berarti nya lisan. Naon coba lisan gitu. Kira kieu. Ada oleng kieu. Wa amalisanulan anapun ari lisan ma fa ina maka pastina eta lisan khuliqa. Eta khuliqa didamel ieu lisan laka keur anjeun litak siro supaya ngalobakeun anjeun teh bi kalon eta lisan kana naon? Zikrullahi, kana zikir ka Allah. Jadi diayakeun lisan teh kudu kana supaya loba zikir. Zikir teh naon? Eling teh naon? Sadar. Eling teh naon ge? Sadar. Sadar. Sadar kana naon? Sadar bahwa ente urang teh jelema anu diayakeun kudu anu ngayakeun. Sadar urang teh diayakeun kudu anu ngayakeun. Oh, disadar ge. Maaf.
Ini oh iya jangan apa jilid ya. C. Kulikola kali taksiro bihi zikrullah nya didamal lisan teh buat keur anjeun ditaksiro bihi zikrullah kana supaya ngalobakeun bihi kalawan eta lisan teh zikrullah kana zikir ka Allah. Zikir teh naon? Eling teh naon? Sadar teh naon? Sadar kana bahwa yen urang teh aya teh diayakeun ku anu maha ngayakeun ka urang. Lain sasaha urang teh nya teu boga naon-naon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, innalillah bahwasanya urang teh milik Allah. Ya, gitu mantakan urang teh kudu sadar kana innalillah. Sadar eta disebut zikrullah nya. Bahwasanya urang teh milik Allah, sadar bahwa yen urang teh aya teh diayakeun ku nu maha ngayakeun. Eta teh sadar zikrullah. Walaupun urang teu maca tasbih tapi hate teh urang ngarasa sadar bahwa yen diri diayakeun tina asalna eueuh kana aya, tina aya kana eueuh nya teu ngaboga-boga. Teu zikir kos kitu teh sadar bari ngahulang teh udud ngopi ngajay. Gitu. Wa tilawati kitabihi jeung kana maca kitabna Allah. Maksudna Al-Qur'an. Kitabna Allah teh naon? Al-Qur'an. Tak aya dilagukeunnya ku Mang Opik mah. Ku Kang Opik. Syifaul Qalbi itu dina kitab Hidayatul Adqiyah nya. Syifaul Qalbi khamsu. Hiji naon? Hiji teh naon? Obat hati ada 5 perkarana. Yang pertama maca Quran lan maknanya gitu kan. Gitu nya. Yang kedua zikir malam perpanjanglah gitu nya. Poho deui da laguna. Yuhan jarang ngadangukeun. Eta emang hikmatil aulia nyanakna tina kitab Hidayatul Adqiyah ngan cuman dinyanyikeun halus ningali dina isina. Wa tilawati kitabihi maca urang kana kitab Allah yakni Al-Qur'an nek ayat 2 ayat ngarti teu ngarti nya halusna mah nya ngarti ngan kana ngarti kana maknana kan urang hese nya perlu memerlukan proses. Teu segampang naon ngaranna teh membalikan tangan. Segampang naon? Membalikan telapak tangan ngamanaan Al-Qur'an majuro entak sandring ngajinahu sorof nya. Terus kadituna maani bayan bade teh ejeung naon memperdalam maknana Al-Qur'an nya. Nu urang mah teu ngarti-ngarti seutik-seutik we nu ngarti teu ngarti bae urang tekadkeun ieu teh kalam Allah nya anu suci nya la yamassu illal mutahharun. Ketika kurang dibaca teh jadi obatnya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin.
Nah ketika urang geus ngadenge kana Al-Qur'an ngarasa tiis hate teh, berarti dina hate urang teh taya ngagungkeun kana Al-Qur'an. Sabab geus bisa digieun obat Al-Qur'an teh nya. Tapi ketika orang can bisa ngagungkeun kana Al-Qur'an moal bisa jigana digieun obat. Anggereung ada Qur'an teh sabab kahalangan ku dosa nya. Kahalangan ku dosa urang. Eta Qur'an teh lain jadi obat tungtungna teh jadi racun ya. Sabab non dosana nu jadi racun mah gitu. Iku naon kok maca ngadenge Al-Qur'an teh jadi panas racunna, racunna mah dosana. Urang teh loba dosa nya. Jarang istighfar, jarang sholawat, ari dosa ngeureuyeuh. Gitu. Kudu mah perbanyak istighfar, perbanyak sholawatnya, perbanyak tahlil, kurangi dosa panari urang mah sabalikna gitu. Mana kan panasnya. Panas titik. Tilawati kitabih tanya gini. Jadi lieur nya keur nyeri huntu ge kuduna mah cager pan nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Make Fatihah yang Kanjeng Nabi ngajampaikan make maca Fatihah sababnya geus dakeun mabitun ingda Allah. Jadi Al-Qur'an jadi syifa. Bahkan Sayyidina Ali riwayat-riwayat para sahabat kan gitu. Ketika ngadangu Al-Qur'an teh karasa tis kana mana teh. Sabab non dina hatena aya ngagungkeun kana Al-Qur'an, nyucikeun kana Al-Qur'an gitu. Ya, kumar gitu nya perlu orang memperbanyak heula istighfar, sholawatnya, terus cabak di Al-Qur'an. Ya cabak Al-Qur'an teh sapoe-sapeting teh nya sesuai doa jeung urang dipanjatkeun ka Gusti ana alaili wa atrofan nahar. Tengah peuting, tengah wengi, tengah siang jadi teman babaturan urang Al-Qur'an teh. Alus nama katalar Al-Qur'an teh nya. Atuh urang mah apal-apal juz mah geus teu katalar 30 juz mah. Ya. Atuh urang teu katalar resep-resep urang ngadangukeunana Al-Qur'an setel murotalnya tiap burit nya. Murotal Quran atau non qori Al-Qur'an ya. Ngalap berkah urang tina kalam Allah teh aya ubar asal hati urang ngagungkeun bener-bener kana ayat Allah, ngagungkeun kana Al-Qur'an insyaallah jadi ubar moal jadi riweuh moal bangga-bangga ka ditu ka dieu. Wa tursyida jeung nuduhkeun anjeun bihi kalawan lisan teh khalqallahi taala ka makhluk Allah taala ila tariqihi kana jalana Allah. Satik-satik anu samampuh urang ajak nya jelema kana supaya apal ka Allah, ngajak kana parentah Allah nya. Yuk urang salat, yuk urang ngaji nya. Henteu urang bisa nyarita ngajak mah nya ku amal we nya, ngajakna ku amal. Batur teh salat urang salat, tawata teh seolah-olah urang ngajak kana salat. Lisan ieu teh sudah terkunci misalkan nya oleh keadaan nya geus we bicarana dengan amal nya. Langsung menderema waktuna salat urang salatnya, waktuna ngaji urang ngaji. Jadi secara bahasa amal, secara bahasa tingkah eta teh urang keur ngajak ka batur. Lamun nu ngartieun mah aduh batur ngaji nya bakal hayangeun ngaji asa kageuing hatena. Oh nya batur ngaji urang hayang ngaji, nya batur salat urang jadi hayang salat. Walaupun tidak sesuai dengan perkataan tapi dengan perkataan amal ya. Jadi langsung kana hatena tek gitu. Wa tudhira supaya ngadohirkeun anjeun bihi kalawan lisan pidomirika kana perkara anu aya dina hate anjeun.
min hajati dinika tina pirang-pirang pangabutuh agama anjeun wa dunyaka jeung dunya anjeun ya supaya orang teh sok menyatakan mengungkapkan eusi hate nu aya di urang teh tina kaperluan urang teh perlu kana agama urang ya urang teh perlu kana dunya urang ya gitu saha anu dipuntanganana eta kan nya ku Allah geus dicontohan dina surah Al-Fatihah setiap waktu urang sinamuntang saraya ka mantena ku kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya pelebah dinya teta min hajati dinika wa dunya kanya kontakeun ketika urang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mung ka Gusti wungkul abdi ngabdi mung ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pertolongan katakan ngaheulakeun maf'ul mandarikeun fiil fa'il daripada tilih tisos mung ka Gusti wungkul ari asal kalimat mah kan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka na'budu abdi ibadah ka Gusti iyyaka nya wa nasta'inu abdi nyuhunkeun tulung iyyaka ka Gusti gitu kan asal ku sabab nya litaksis kana ngahususkeun urang teh nya bener-bener nya jadi dibalikeun tah maf'ulna mandarikeun fiil fa'il mung ka Gusti wungkul nya abdi ngabdi atau abdi ibadah jeung mung ka Gusti wungkul nasta'inu abdi nyuhunkeun pertolongan naon nya fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah nyuhunkeun ulungna ka Gusti Allah Faidasta'mal tahu maka di mana-mana ngagunakeun anjeun hu kana eta lisan pi ghairi ma khuliqa dina lian perkara anu didamel ieu lisan lahu kana eta perkara faqad kafarta makanya tak kupur anjeun nikmatallahi ta'ala kana nikmat Allah ta'ala pihi dina eta lisan unceuk basa urang mah korupsi nya korupsi teh jadi teu amanah jadi diamanahkeun ieu lisan teh kuduna mah tadi teh nya zikrullah tilawati kitabihi nya terus ngajak jelema kana kahadean gitu nya tadi mana lamun urang sulaya tidinya faqad kafarta seolah-olah orang kufur karena nikmat Allah da manaon disebutna teh korupsi nya korupsi urang karena nikmat Allah padahal Allah teu dibohongan tadi dinyalahnya urang sadar bahwa urang teh loba dosana jeung loba dorakana ka Gusti teh nya mantak payustur pantes lobakeun istighfar kan bae lah tong wiridin nu sejen istighfar we nya urang manguruskeun dosa sorangan nya wiridan jimat jeung salamet diri urang tina dosa da teu bisa kukumaha nya urang tina dosa teh nya teu bisa lumpat urang tina dosa mantak ulah lepas urang tina kalimat istighfar nya jeung kalimat sholawat tahlil eta we nya dibaca astagfirullahalazim niatkeun Gusti moga Gusti abdi sejang istighfaran panon abdi dosa deui heuda geus watak teuingnya urang kana dosa tadi teh teu bisa lepas tina dosa mantak urang tong lepas tina kalimat istighfar tina kalimat tobat eta la wa huwa aglabu a'dhaika alaika wa ala sairil khalqi wa huwa jeung ari lisan eta aglabu pangalindih-ngalindihna a'dhaika pirang-pirang anggota anjeun alaika ka anjeun bisa ngelehkeun kana anggota jeung kana anggota anjeun jeung wala sairil khalqi jeung kana sakakarina makhluk kulisan mah gitu
wala yakubu jeung teu nibakeun anasa ka jalma pinnari dina neraka ala manakhirihim kana pirang-pirang liang irungna jalma-jalma illa hasaidu alsinatihim terkecuali jijieunnan pirang-pirang lisana eta si jalma. Gitu. Jadi sumberna pinarakeun teh lolobana ti dinya tina lisan teu nibakeun ka jalma dina neraka teu ngajatuhkeun hiji jelema kana neraka kana pirang-pirang liang irungna eta si jalma angin jijeunan pirang-pirang lisan jalma-jalma gitu. Mantak nyababkeun ti kusrukna urang kana neraka jahanam. Tak kajenting urang mah tong loba ngomongnya. Pastadhir maka kudu nyuprih kamenangan anjeun alai kana ngelehkeun jijeunan bigoyati kuwatika kalawan panutup kakuatan anjeun hatta la yakubbaka sahingga teu nibakeun lisan ka anjeun fi qa'ri jahannama kana dasar neraka jahanam. Itu nya lisan urangnya kudu sama nya di istighfaran. Papil khobari maka diterangkeun dina hadis panjang teh hadisna mayannya anna rajula jana dina hadis sanyana aya hiji pameget liyata kalamu yakti nyarita ieu pameget bil kalimati kalawan caritaan liyad haka supaya sareuri nya biha kalawan ieu caritaan sopo ashabuhu pirang-pirang babaturanana payahwi babaturana eta si pameget payahwi maka bakal ragrag ieu pameget biha kalawan eta caritaan pik pinon fa ko fi qahri jahannama ya dina kana dasana neraka jahanam sab'ina kharifan kalawan 70 pirang-pirang tahun masyaallah gitu nya pira gitu nya supaya eta si jelema teh supaya sareuri lah kitu nya biha ashabuhu payahwi biha fi qari jahannam sab'ina kharifan 70 pirang-pirang tahun masyaallah tabarakallah. Ieu nya anu kurang kudu diraksa teh gitu. Kumaha lamun niatna idkhalus surur nya ngabubungah. Nya ngabubungah mah nya teu kunaon ngabubungah hati jelema mah gitu. Ngabubungah hati jelema ya supaya seuri misalkan nya tapi eueuh tujuan naon karena urang ngabungahkeun lah kitu nya pikulubil mukminin dina hatena jelema-jelema mukmin nya tah eta mah jadi ibadah nya waruwiya jeung diriwayatkeun anahu kutila sanyana kalakuan kutila tos dibunuh naon syahidun jalma anu maut syahid fil ma'rikati dina tempat naon eta campurna perang ala ahdi Rasulillah sallallahu netepan kana zaman Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala qailun hani'an lahu bil jannah faqala maka nyarita qailun eta si jalma nu nyarita hani'an lahu bil jannah halna seneng lahu ieu pameget anu syahid bil jannah di surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'allahu naon perkara anu ngajadikeun ieu perkara ka anjeun
la'alahu kana yatakalamu pima la ya'nihi. Buah-buah ieu sahid teh aya sahid yatakalamu eta sok ngomong ieu sahid pima dina perkara la ya'nihi anu henteu mangpaat ieu perkara hi ka sahid teh. Waya bakhalu jeung koret ye si sahid bima kana perkara layugni anu teu nyugihkeun ieu perkara hi ka syahid gitu. Pahpad lisanaka min samaniati, maka kudu ngaraksa anjeun ya lisanaka kana lisan anjeun min samaniatin tina 8 perkara. Naon nu 8 perkara teh? Cek Imam Ghazali al awalu ari anu kahijina nyaeta al kidbu ngabohong ngawadul ya. Raksa lisan urang tina ngabohong. Sabisa-bisa urang kana ngabohong teh geuning ngeunah nya. Lamun geus ngeunaheun mah, tapi lamun geus terlatih jujur ngabohong teh sieun. Sabab dilatihna jujur. Lamun dilatihna jelema eta ngabohong, dilatihna misalkeun geus demen misalkan sakali ngabohong ditambah di ngabohong kadua kalina sok jadi demen. Sabab dilatih kabohongan eta ku dirina nya. Tapi lamun dilatih dirina ku kajujuran nya, misalkan ada jujur pertama pahit, jujur kedua aya hikmahna jadi bunga ku sabab jujur. Nah gitu. Terus dilatih kejujuran, ternyata dina kajujuran eta penuh hikmah. Gitu nya. Sehingga eta si jelema ngalatih dirina ku kajujuran teh meunang hikmahna. Tah bakal ngerasa sieun al kidbu kana ngabohong. Tapi lamun geus kabiasaan ngabohong mah nya sabati geus ngalatih dirina kana ngabohong. Geus jadi ngeunah deui moal aya sieun. Sabab geus beberapa kali. Taman tak perlu kurang dilatihnya diri orang supaya jadi orang jelema jujur teu kudu ngalatih batur nya, latih sorangan beh gitu. Pahpad maka kudu ngaraksa anjeun minhu tina ngabohong lisanaka kana lisan anjeun pil jadi dina nyaan wal hajli jeung dina banyol ya gitu kan Kanjeng Rasul mah dina banyolna oge nya. Dina banjol oge laras tengah bohong ya seperti dongeng eta teh nini nya nareskeun nini ya Rasulullah ari nini bakal lebet ka surga moal kan wala Rasulullah nya moal nini mah moal asup ka surga kan seolah-olah jiga ngaruaskeun kitu nya padahal mah eta nini teh getol ibadah sing goreng can ditafsiran nya kan ditafsiran pikeun ka ceurik pundung eueuh deui nya tolab ka Kanjeng Rasulullah sallallahu sehingga ditaroskeun kunaon mah nya ku bojona apa ku istrina ka eta nini teh kunaon mah tara hadir ayeuna ya nya eta pancek Kanjeng Nabi ge percuma cenah moal asup ka surga cenah nini mah ngarora hungkul di surga mah. Ma yeuh dengekeun nya emang di surga mah moal ini mau ge nu nini moal deui tidinya salah tafsiran ketika ngadenge kitu eta si nini semangat deui oh kitu eta kan awalna heureuy jiga heureuy Kanjeng sing goreng dina heureuy eta aya leresna dina heureuy eta emang bener gitu. Ngaran teh teu aya kecap bohong pil jadi wal hajli jeung dina banyol. Jadi di surga mau yuswana teh sabaraha tahun 33 tahunnya sedang
teu ngora teu kolot keur mareujeuhna. Wala ta'udu jeung ulah ngabalieur anjeun lisanaka kana lisan anjeun al kadziba kana ngabohong. Ngabalal hazlan karna guguyonan, ulah ngabalikeun anjeun kana lisan anjeun kana ngabohong hazlan karna guguyonan. Jadi guguyonan teh saresna mah emang kieu nya. Tapi lamun dina ngaji aya elatna, lamun teh mah bari heureuy nya litafanun. Litafanun teh kana supaya nyumangetkeun kana ngaji. Nya. Gitu. Litafanun disebutna. Tapi ari dina di dieu mah kan pembahasan oge keur keur ngaraksa hate nya. Keur ngaraksa hate wala ta'udhu lisanakal kadziba hazlan. Jadi dina hate mah ulah aya heureuy. Kudu tengkuh nya keimanan urang ka Gusti Allah. Anas pengolahanana nya pengolahanana sabab urang perlu nya nyemangatkeun atawa ngagringkeun jelema ku non ngaranna teh ku sesuai biqadri ukulihim nya ku saukuran pamikiranana gitu sehingga kaharti. Kadang-kadang mantak sok aya heureuy kana heureuy eta sageuna hiburan supaya ulah teu tunu gitu. Ya sedangkan lamun ngajina tunu nya otomatis meureunan kitu nya moal asup dina pangajianana hal-hal anu fardu ain teh gitu ya mentak diselang ku heureuy supaya non nyelang eta mah cara iklan teh mah iklan karena untuk menggairahkan payatadai maka narik-narik guguyon ilal jiddi kana nyaan ya kana nyaan tina heureuy teh sok jadi nyaan gitu takulah sok heureuyan ya heureuy misal sia mah ge sia ka kieu kan heureuy kitu nya eta sok jadi nyaan gitu sok jadi nyaan. Wal kidbu jeung ari bohong min ummahatil kabairi eta satengahna tina pokona dosa-dosa gede tina sawarena indungna pokona dosa gede teh awalna tina ngabohong heula. Takan urang kudu ngalatih diri urang ku kajujuran nya ngaraksa tina kabohongan. Gitu jadi jalma iman mah jalma mukmin mah dilatih hubungan jeung Gusti Allah ku akhlakna nya ku akhlak kajujuran disebutna teh sidqun nya sidqun jujur tilak bohong nya tak santai mah gitu sakola henteu bisa ngaji henteu ya gitu nya jiga emang non ngaranna teh jiga emang non nggak ada boloho gitu emang boloho bener tapi padahal mah emang gitu keur ngalaksanakeun kajujuran mah gitu jadi gengsi mah nya sanetralna we sanetralna nya sagemlengna teu aya nu disumput-sumput nya. Summa innaka maka kari-kari sanyanyana anjeun ida arabta maka eta upamatos nyaho anjeun bidzalika kana bahayana bohong sakotot maka ragrag adalah tuka kana non kana keadilan anjeun. Namun orang geus nyaho kitu kana cilakana ngabohong. Nah, ragrag tah nya kana keadilanana anjeun. Geus nya urang teh nya bohong teh non bahaya bohong. Jadi moal mawa kaberkahan tina ngabohong. Nya kan jelema sok ngabobohong batur padahal ngabohong sorangan jelema urang moal bisa urang ngabohongan batur moal nya
atau orang moal bisa ngabohongan diri sorangan moal ya sabab perkara anu kurang disembunyikan ya ku Allah bakal ditampakkan ya mantakan percuma orang ngabohong ge jelema mukmin mah ya itu aya kata bohong ya, sabab setiap jalma misalkan ngabohong katingali gitu nya karasa lah walaupun teu katingali ge seukeut nya walaupun bobodohanana jadi jelema boloho gitu sia teh keur ngabohongan cenah ku aing kabohongan sia cenah katipu cenah padahal mah ceuk anu ditipuna teh aduh aing ke ditipu nya maruk aing teh nyaho cenah kitu jadi emang setiap anu ngabohong padahal mah anu dibohongan ge nyaho tampakkeun ku Gusti Allah nya mantak teh hikmahna wasiqatu jeung kumandal biqaulika kana ucapan anjeun watazdarika jeung milang-milang hina anjeun naon al ayunu pirang-pirang paningalina jalma-jalma watahtaqirru jeung ngahinakeun jalma-jalma ka anjeun itu jadi orang kudu ngarumasakeun jadi jelema anu hina gitu jeung ngahinakeun jalma-jalma ka anjeun bisa mah kudu nutupan gitu ulah sabalikna itu nya sabalikna mah beureun urang teh neangan kana naon disebutna teh popularitas ya, populer gitu nya watazdadikal ayun watahtakil bung dihinakeun ku batu teh sabab ngarasa mulia gitu jadi lamun jelema mung dihinakeun salah teh kudu nama urang teh hayang dihinakeun ku batur teh nya aja batur mah yang dihina-hina ku batur teh tari mah urang teh misalkan dihina ku batur nya dihina ku batur wah tak kudu mah alhamdulillah kan nya ngan jauh ka dieu teh lamun urang teu ngarasa lamun urang ngarasa dihina nyeri hate berarti urang teh ngarasa mulia gitu ngarasa mulia aya kamuliaan di urang ngan segina titik naon heula gitu nya misalkan lamun tah tema agama anu digieun titik pandang ku urangna urang ngarasa naon ngaranna tersentuh atau ngarasa urang ngaronjat teh mah teu guna naon urang ngalawan demi urang ngamuliakeun kana agama tapi lamun nisbatna emang kana diri urang sorangan dihinakeun urang ku batur misalkan jeung geus tarima bae nya emang urang mah jelema hina gitu tapi lamun urang aya rasa nyeri hate berarti urang ngarasa mulia aya rasa nya aya rasa mulia ti batur kuduna kan urang teh ngarasa hina batur mah mulia dah gitu wa idza radda jeung upama karep anjeun antari pakana hayang nyaho anjeun qobhal kidbi kana gorengna ngabohong min nafsika tina awak anjeun pangdur maka kudu mikir ningali anjeun ila kidbi goirika kana bohongna lian anjeun nya lamun urang misalkan panasaran keneh gitu nya ngarepkeun hayang nyaho aing kana kagorengan bohong teh ti awak urang misalkan lagi urang tinggal ningali wae nya ka jalma nu sok ngabohong ti salian ti urang kumaha hinana nu sok ngabohong gitu ya. Lamun diri urang can ngartieun can terdidik nya bahwa yen bohong eta teh hina tingali sagigireun urang minta manusok digieun itibar gitu digieun contoh nya titik contohna nya oh geuningannya anu sok ngabohong mah jadi hina tak gitu tiba tingali salian urang wa ilanak roti nafsika jeung kana maburna awak anjeun anhu ti goer
Wastih korika jeung ngahinakeunana anjeun li sahibihi ka anu ngabogaan bohong. Wastiqbahika jeung mandang gorengna anjeun lahu ka anu sok bohong. Wa kadzalika jeung nya kitu saperti ningali kana eta gorengna bohong ya. Mun mah urang geus apal misalnya bohong ya bohong ya tatos kitu deui eta teh batinna nya teu aya kapercayaan di batur ya eta nu jadi garis badagna naon jadi garis contohna hinana bohong kitu. Fa'al maka kudu migawe anjeun pijami uyu binafsika dina sakabeh kana kaaiban awak anjeun. Jadi kudu nyacantelin ka batur kana diri urang sorangan. Itu kaaiban urang moal nyahoeun batur mah iwal ti urang sorangan. Itu mantak carekan ku urang suku urang. Carekan ku urang panangan urang soca urang lisan urang tong ku batur da batur mah teu nyahoeun kana kaaiban kagorengan urang tah tingali mah dinu aya dina aib nu dina awak urang kitu nya fa inna kama kasanyana anjeun eta latadri moal nyaho anjeun qabaha uyubika kana gorengna kaaiban anjeun min nafsika tina awak anjeun bal min goirika balik tanyahona anjeun non tina lian anjeun ari ka batur menyaho bohongna gitu. Pama istakbah tahu maka ari perkara nu milang-milang goreng anjeun hu kana eta perkara min goirika tina lian anjeun yastaqbihuhu maka nganggap goreng kana eta perkara goiruka salian ti anjeun mingka ti anjeun la mahalata henteu mangmang deui palatardo maka ulah suka anjeun linapsika kana awak anjeun opo dalika eta perkara itunya eta bahayana bohong seperti itu. Amatilah kagok bisa nunggul asani ari anu kaduana eta alkhalfu nyulayaan teh berarti pil wa'di dina janji alkhalfu pil wa'di nyulayaan janji teu tepat omongan teh gitu isukan lah gitu isukan teu we teh khalfu pil wa'di gitu tak bisa mah cantelkeun kalimat insyaallah upami teh mah dipareng itu bilih teu pareng wayahna urang mah sok kuduna mah make kitu nya bisi eta tah al khalful piwadi kuduna mah kadang-kadang sok poho we teh nya kalimat itu tapi lamun geus biasa mah dilatih bagus eta teh nya kudu dituturkeun nya gitu kalimat isukan lah insyaallah cenah upami dikersakeun ya tapi upami menda teh mah aya halangan wayahna bagus tetenya omongan eta ngaraksa tina khalfu pil wa'di bisi sulaya urang kana janji kan teu nyaho nya pa iya ka maka kudu sieun anjeun ang taida kana nyieun janji bisyaiin kana hiji perkara tak kudu ngarasa sieun urang teh nya kana janji si teh urang geus janji kana hiji perkara kudu sieun kana janji bisi teu tepat teh wala tapi jeung teu nyumponan anjeun bi kalawan eta perkara bal yam bagi balik tamisti opo yakuna aya opo ihsanuka nyieun kalusan anjeun ilanasi ka jalma-jalma pilan kalawan pagawean gitunya pilan kalawan pagawean bila qaulin kalawan teu diomongkeun
Pa ini tororta maka lamun mika butuh anjeun ilal wa'di kana janji pa iya ka maka kudu sieun anjeun antakhlipa kana nyulayan anjeun illa li ajzin terkecuali karena apes au daruratin atawa kana madarat. Mantak untuk menghindari eta kalimat tanya insyaallah pami dipareng ku Gusti teu aya pamengan ya eta bagus gitu. Isi ngajaga urang gitunya apes dina waktu anu dijanjikeun ku urang teh atawa darurat nya urang teh geus boga janji ternyata aya darurat anu teu bisa ku urang ditinggalkeun kayak gitu maksudna. Pa ina dalika maka sanyana nyulayaan janji eta min amaratini paki satengah tina ciri munafik wa khoba isil ahlaki jeung panggoreng-goreng na ahlak gitu panggoreng-goreng na ahlak saya janji nanti karasanya teka rasa dosa anu aya di urang tetenya dosa anu aya di urang kadang-kadang urang gitu tanya bulandang baledog gitu. Mandakan lamun urang nenden janji atau nenden waktu dina zaman pikahareupeun gitu tanya nu kurang kudu dilatih teh nya mugi pareng dina waktosna gitu teu aya halangan pamit aya halangan manyawayan aku mah atuh meureun gitu. Di kurang lada di non ngaran teh di non ngaran teh disebutkeun ka Allah da Allah kan nu boga rencana urang boga rencana tapi Allah anu nyepengna sakabeh rencana urang mah kur sakadar darga nu ngarencana tapi anu maha ngarencanakeun mah Gusti Allah itu. Jadi kalimat insyaallah teh kudu jadi tali lisana jalma mukmin ulah lepas insyaallah teh upami ngerasakeun Allah ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijalilah nadaung sing qala Nabi sallallahu qala parantos ngadawu sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun ali tilu perkara man ari sawe jalma kunna anu aya pihi tilu perkara eta pihi di eta si jalma bahwa maka eta si jalma teh munafikun anu munafik mana ceuk Kanjeng Nabi wa in soma sanajan sok puasa wa sholat jeung sok salat nya man ida hadasa tegasna jalma di mana nyarita eta si jalma eta kadzaba sok ngawadul ngabohong ieu si jalma teh ya munafik hiji eta wa idza wa'ada jeung di mana janji akhlafa maka sok sulaya ieu si jalma tetepat we janjina teh wa idza tumina jeung di mana-mana diamanahan eta si jalma khona maka sok cidra kianat gitu ya. Sok sanajan sok puasa sok salat oge nya munafik we gitu. Cik Kanjeng Nabi ieu mah nya najan puasa najan salat nya munafik be cenah nya di mana mun sok ngabohong bae mah nya di mana janji teu tepat mah sulaya bae di mana keamanahan hiana asalisu dalung senya wallahu alam bil muradi subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala Muhammad